Patepang deui sareng abdi di masih dunia jurig dinten ieu urang kadongkapan peserta nu benten di wengi-wengi satacana sareng Bapak Ustad namanya nu dongkapna sareng Bapak saha Asnaib. mohon Pak Asnaib, naon motivasi Pak Asnaib ngiringan adu nyali? Abdi teh kaleresan hoyong ngetes kawantun abdi soalna uji sadayana adu sadayana di tempat angker di tempat anu sangar oge alhamdulillah kabur oge abdi. Enten cek paos nama bade nguji keimananana mungkin teh nya Mohon kiat antara pihan teh gitu nya. mohon Oke, pamit kitu mah di palih ditu aya kamera, palih ditu aya kamera, palih ditu aya kamera. Ieu aya lilin kangge penerangan, tapi teu aya nu ngiderna ieu mah nya. mohon. Nah, ieu mah kangge cahaya we hukum. Mangga. Selamat beruji nyali. Aduh tiris kieu mah Itu cara dia. Dasar naon nih dia? abdi teh di dia teh uji nyali ngetes mental karena cenah mah cek batur di dia teh angker. Aya di dinya pina ku teu sieun urang sakitu uji nyali di dinya mah luntang-lantung sigan teu sieun wae. Mabok, bos, mabok. Astagfirullahaladzim, tong loba mabok. Bade iya bade. Sabotol mah embung. Coba sagalon. Mana tuh tambahan? Pokokna mah geus. Di dinya tong loba minum. Ayeuna di dinya keur naon ka di dieu? Iya, rapi teh. Lieur kunaon make jadi Diputuskeun gitu. awewe, ya jadi we mabok. Astagfirullahaladzim. Ku awewe ge sampai kaki itu diputuskeun siga nu deui wae. Yeuh, urang dengekeun. Baheula diputuskeun ku awewe ku tiluan. Lain nginum kitu. Langsung dirawat urang mah. Ah, tambah lebih parah nih orang daripada di dia. Geus mending aya orang balik, orang mabok. Yuk, Tong geus urang keur uji nyali. Pokona mah di dinya tong loba nginum. balik Naon yuk. di? Orang mabok balik. Naon urang mau balik akan keur uji nyali meh meunang duit. Mending orang naon di? mabok balik di mah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Iya. Astagfirullahaladzim. Naon? Di tip ayungnya. Mangga. Kok Ustad uji nyali? Minta ka aing uji nyali ya mah, kieu cara nama. Cikurak tang-tang lah jurig teh. Mana jurig teh. Borangan itu mah Ustad teh pada uji nyali Saha maneh? Orang jurig. Naon? Penunggu tempat iyo. Teu sieun gitu di dia. Urang keur uji nyali ya di dia. Ai tadi baturan didinya nah kabur. Teuing tamang kok Ustad uji nyali palsu tapi kabur sieun cenah. Namanya teh sieun ka urang jam. Teu sieun urang mah da keur mabok atuh da urang mah gade kawani urang mah. Yang satu orang balik we, orang bisa masuk angin. Ayo atuh urang balik. Gini sarua botak. Mata kan urang mah da teu sieun. Ayo ah.